Lamun nuju cuaca tiris emang paling enak nyuci nate sambil moyang. Janten cai nu tiis tina cai balong ieu henteu karaos soalna aya panon-poyan nu nyebrot kana badan. Tos biasa Neng Zahra mama mah nuju nyeuseut sok direwong mama beungkeut dulu rambut Neng cenah kitu. Ah Neng mangke teh gerasa kedap deui mama jajan. Telami teh mama emam, telami deui teh mama ameng. Ah iraha mama paratna atuh Neng geulis. Tah sareng aya nu ngomen teteh cenah kumaha carana ame getol beberes henteu ngedul. Nya ari abi mah pami beberes sok enjing keneh janten hawana teh sejuk henteu capek teuing kana badanna. Tah ieu dilanjutkeun deui ka siang harina nya teman-teman soalna banyak requestan dari teman-teman semuanya. Teteh cenah sepil jambanna palih mana? Teteh cenah ari ibak sok di mana? Tah ieu abi kaleresan bade ka Jamban bade abdas yuk atuh urang sepil jambanna sakantenan. Pami bade ka Jamban teh sok ngalangkungan heula bumi mamah mertua tah ieu bumina tah ka dieu jalanna. Ti dieu mah teras we ka handapnya nurungtug tuh aya katingali Jambanna. Tah pami di orang Sunda mah nu kieu teh namina jamban tampian atau bag-bagan. Tuh da caina mah herang ieu teh teman-teman katana nuju hareudang sok enakeun niis di dieu teh alim hanyat oge. Tah atos ku abi disepilnya teman-teman Jambanna teh di dieu nya rada lumayan tebih 30 langkah teh bumi mah.